Arkanuhu ari rukun puasa teh aya 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat puasa ti penting niatna antara gurub jeung fajar didinya niat meme magrib niat terjadi bada fajar niat terjadi jeung niat tak kudu unggal penting teu meunang urang niat sakaligus nawaitu shoma syahri kulli terjadi cek mazhab Syafi'i mah kecuali mazhab Maliki mantak dipakai baca ku urang baca abeh ketika urang poho ganjel pakai ganjel mazhab Maliki niat eta geus di awal urang nawaitu shoma syahri kulli kuring niat puasa sabulaneun jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa kudu unggal peuting bae niat kumaha niat nu paling ringan nawaitu shoma godan min Ramadan cukup niat puasa isuk bulan Ramadan jadi enggak susah gitu pangsa etikna niat kos kitu cek Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah sajelema anu henteu ngendongkeun puasa ieu niat memeh pajarna maka terjadi puasana jadi kudu niat ti penting unggal penting paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi sakit urang dipagahan ku Syekh Nawawi ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya ulama sadunya nyana lain lalagaan terkenal di Al-Azhar di Mesir awitan lain lalagaan neung ngamagahan ka nawaitu shauma godin an adai fardhi syuhi ta'ala sekali deh fardhi syahri Ramadan ni bulan aya nu ribut di lembur Ramadan aja Ramadan aja Ramadani isuk da teu parwasa kabeh geus dek Ramadan teh dek Ramadani teh san niatna niat mah ti penting geus magrib urang niat besi ke poholah begitu dur magrib langsung nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sadaqillah ta'ala beres jadi atawa pas inget ke salat magrib imamna babacaana lila maca surat kuduna kul yakulhu ieu sabihis magrib sabihis hayang keren meureun nya marum qori lah qori kurang pati kaondang mal salah ieu surat sabihis jadi kulantaran kesel jangan niat di salat niat di jero hate nawaitu semua godinan dari fardhu Ramadan jadi bae di jero hate wasa atawa mantes isa ngopi ngarokok inget can niat nawaitu shoma godin an adai fardhu syahr Ramadan hadis sangat lillahi jadi penting-penting we keur kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae poho ke jero kamar sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejengan dek keluar cai mani ingat aduh cai pamajikan aku naon ka atuh ngepeten naon sabari cekena jadi bae masalah babari jasa ada Masya Allah marah mas sunnah ditambahan nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala atau ditambah hiji rukun puasa teh niat ti penting unggal penting lamun pohon teu niat awas diancam hiji
wajib imsak. Artina imsak teh teu meunang barang dahar, teu meunang nginum, teu meunang jimekos, nu puasa bae padahal status teu puasa. Wajib imsak bari kaayaan teu puasa ke wajib qada. Jadi lamun nyana dahar, mun nyana barang dahar diancam ku Gusti Allah disiksa 2 kali. Anu bantak wajib imsak kurang sanajan teu niat teu puasa, mun teu niat status teu puasa wajib imsak. Nomor kedua rukun puasa tarku muftirin, ninggalkeun nu mantak ngabatalkeun kana puasa. Naon min usuli ainin liman fajin maktuh, ya dahar, ya nginum, ngasupkeun benda, ngasupkeun ain karena liliangan anu terbuka, ya celi, ya irung, ya mata, eta batal, kudu ditinggalkeun eta. Wa min istiqatin termasuk ngahaja-haja utah keur puasa batal. Man zara'ahul kai ay galabahu wa saymun falasani qada. Wa man istaqa'a falyaqdi, jelema anu boga panyakit 7 berang puasa berang, haiprak datang penyakit 7 puasa non tutah, ieu mah teu ngahaja-haja utah sorangan teu batal puasa. Atawa naik mobil marum urang kampung, orang kampung yang naik mobil kan ada dia ka Banten datang ka Cikupa geus puyeng. Geus puyeng jaknya datang kalan konon lalempangannya aing cicing bae. Pas kitu mimitianana kabeh leumpangnya na cicing. Mulai geus teu bisa dikendalikeun, atuh urang kampung mah kitu, langsung heuk utah borosot ta eta teu batal. Lantaran teu ngahaja. Tapi lamun kieu mah aing teh lamun sok naik mobil sok utah ngahaja aing mah hayang utah. Naik mobil hayang utah maksudna ada batal. Lamun ngahaja-haja utah deuk kumaha bae carana batal puasana. Tapi lamun utah sorangan henteu. Termasuk wa min ikhadi kullil hasafah, ngasupkeun hasapah batal, atawa nu kaasupan hasapana batal, atawa ukuran hasapah mun eueuh hasapah batal. Sing hade besi awewe mah kaasupan ku aya misalna naon kitu ngaranna aya bonteng letik gitu. Punyana di lumayan geun diasup-asup gitu. Rada kajero satu batal sarua. Masya Allah karim. Kahiji niati penting unggal penting nomor kedua ninggalkeun nu ngabatalkeun kana puasa, ya dahar yang nginum, yang ngasupkeun ain yana benda kanu terbuka, ya mata, ya celi, irung, termasuk ihlil, barinyana ingetur karep sorangan, batal puasa, kecuali jahil ma'zur, bodoh anu dihampura kaya ning anyar asup Islam. Kakara kesa minggunya na tadina Katolik cannya hobag-bagan puasa. Sugan teh mah puasa teh asal teu dahar teu nginum bae. Ai kitu mah bangsa kitu ngasupkeun benda ka mata, ka ceuli dan lain sebagainya pajar teu batal. Nyana kos kitu batal, non teu batal sebab ma'dzur. Ma'dzur nama sebab dahar keturunan aku. Kristen asup Islam. Oh, tisu. Datang ke jam 10 ngadar wudu. Terus ke jam 2 dahar deui.
tanya kok puasa bahasanya gimana ya tuh puasa nggak makan nggak minum dari kapan tadi dari jam 10 tadi pagi jam 10 nggak makan uduk terus saya puasa lagi sampai jam 2 makan sekarang udah puasa lagi jadi nanti kurang ini masa tahu nggak kuat yang puasa kos gitu tapi jana mama itu masalah emang can nyaho urusan ada salah tahu kos gitu makzur anyar asup Islam lamun disuntik lantaran lain manfaatin nafsu suntik teu batal sanajan diikhtilafkeun tetep teu batal lamun urang disuntik tah ieu aya nu ngateu batalkeun lamun utamana teu batal kumaha lamun diimpus sarua bae diimpus ge sebab tama lain melalui manfaat geus lamun urang muriang kemudian diimpus teu batal puasana atawa urang diimpus hayang seger teu batal puasa asal diimpusna ieu melalui lain manfaat kadi mah kadarah lain ka jero lain ka jero beuteung lain ka urat-urat anu pertalian jeung beuteung tapi ka dieu di dieu kitunan ngadileungeun diimpus aya nu ngabatalkeun aya nu ngahenteukeun diikhtilafkeun ku ulama nu utamana tetep teu batal sebab lain manfaat mun hayang seger impus masyaallah beda jeung tatu lamun tatu mah tatu raheut lamun urang raheut di dieu jero kemudian ku urang diasupan obat tersebut terus dilesep ka jero lain di dieu tatu di dieu atawa disirah bisa asup ka jero terus bisa batal tapi lamun ditonjok make jarum diikhtilafkeun teu batal nomor katiluna oso imun jelema nu puasana itulah rukun hiji niat nomor kedua ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa nomor katiluna nu puasana etalah rukun puasa